Duh meni gaya kieu cieu tos dang dosan mah. Seep sabaraha ieu teh? Meni gaya kieu peda. Puguh tos seep karena 20 juta mah ieu teh. Ge can beres. Dia sadi anjuk ieu teh. Mahal oge nya. Tapi dah sae sih. Zaman ayeuna mah bumina dikariekeun. Boro-boro bisa dianjuk, puguhan ditawar hayang 5 juta oge nanti dibikeun. Yu atuh pirahku sok ngacaprak pisan ece mah. Lain atuh geningan etah ece seueur artos na bisa kuliah kieu. Abi marek naruskeun artos anu 200 teh ya, peda tos sataun. Pirahku atuh can gaduh mah. Can aya duit na keur mayar eta mah. Tah panen katingali ku sorangan urang keur kuliah, keur mejeuna pabelit pangabutuh. Ya terus samarukna anu keur pabelit pangabutuh teh kan ece hungkul. Anu keur kuliah hungkul. Urang ogenan sarua atuh pangabutuh mah. Mana ayeuna lagi duit anu di ece ogenan? Heueuh ke heula atuhnya hitung-hitungan heula. Sok hitung ditungguan ya. Ada teu cekap ketang ke heula. Gusti nu agung pira duit 200 nih rongkah. Padahal mah ece teh tos cair 30 juta ti bank urang ge nyaho. Mun teu dibayar ayeuna ulah nyalahkeun. Lamun ieu tembok imah ngadadak hipu.